Naon? Ngomong naon ya Bewir, ngomong naon. Ya ngomong naon, padu bae ngomong teh ya. Yang sapat ya Bewir, yang sapat koing. Jasa yang di imah ya asa kumahanya teu sapoe bae ka kebon kosa anu kaleungitan ya kudu dikontrol terus pan ieu mah sing cara kamari aya eta budak duaan tah puguh-puguh ngalaan daun sampai ka ayeuna can ngapangi budak kumaha bentukna koy kapangi digedig koy pokona mah. Wah, ulah-ulah iya ya ndek maling daun awi aing di bae. Modus jelema pan geus kumaha bae mah segala pura-pura gawe. Kudu disampeurkeun ku aing ieu mah. Woi. Mamang ndek maling daun awi urangnya. Teu Kang, urang mah keur gawe. Alah, pura-pura gawe segala. Nyaho urang ge, mamang pura-pura didinya. Beneran Kang, urang mah gawe tuh hanca urang. Emang mamang urang mana? Urang mah keur gawe ti Sumedang. Pokona mah sakabeh daun awi nu aya di dieu geus diitung pokona mah ku urang. Lamun sampe aya nu leungit, mamang kurang disalahkeun. Dek dilaporkeun ka polisi ku urang pokona mah. Wah Kang, moal wani-wani maling, da abdi mah keur gawe. Nah, oke, itu aya gawe mah sing bener. Tapi lamun aya adukan sesa, ulah pohonya tunda tadinya tah dapur awi. Urang lempang heula. LOL. Masa? Iya ka mana? Ngisep petasan. Pokona sarua deui. Aing mah. Nan budak. Lah, baturan lu boy doang. LOL. Amat ya beuteng aing. Buahan eueuh ieu jambu ya. Aduh, nangan barang akan kemana aing duit tegablek ieu. Balangsak jasa eueuh buahan jambuna ge. Duh, kadi Bukan kapanggih itu aing tuh. Harun jeung Conat. Wow. Woi, saya kemana? Di bayu. Baru ngopi tuh. Ayo bayu tuh geureuh ih. Ngopi tuh. Sia tuh. Ih, di mana tuh aing? Sarua ya bisa. Oh. Ini sayang. Oh, muludan kan. Pajar jelema mau. Ariung. Anjing geus ka pajar urang bae, heuh jelema mah. Pajar bayar bang, minuman lobak ieu buset. Aya ceng nang kararoneng ieu. Ceng aing ngurus abe ge. Terus pira aku mabok. Aya batu es ini. Ada amsan sih. Ngerokok tuh? Hah? Ngerokok tuh? Ada? Hah? Ngerokok mah yang sama rumah ayah, yang sebelum dia biasaan. Rokoknya sama wakis lu? Hah? Rokoknya sama wakis? Ipin pak dong. Ngerokok ya di ledek. Sa? Woi, bisa petasan bos. Bisa petasannya aku di atas reno. Tempat teh aing ngerokok letik mah. Biasa gede teh jamho aya pan. Lalu saya tutung. Boy mana itu kajal aja boy. Ada yang nanya kasihan. Mau ngijak teh nyambung. Ayo bingung ya. Sambungkeun mangana tuh. Yang pria aing pai mana? Nah kerja kalulin kuing, ulah kana di mah bae. Katakan siapakah orang yang telah mendahului aku. Andainya kau katakan sebelum. Salam. Dari mana nih? Asli sengaja nih lagi ngapin motor. Wih mantap. Cuma binjai aing Karena sok aya bae kegiatan karena. Semenjak aing pindah ka dieu bingung aing kegiatan naon. Nya sok aya bae de kreatifna kamari ge aing. Paling daun awi segala. Bisaan ya mah.
Entanya le Yana tuh. Yana mana, Bro? Masna di dia mah ngaran Yana. Kading mau di kading bro. Budak anyar soalnya nama. Oh, budak anyar. Pantesan orang tua ngaranna Yana. Yana, budak anyar. Jaya, Mun Jaya saya kenal. Saya mau bapak saya Jaya mah. Budak anyar pindah biasa. Oh, enggak apa saya di mana. Budak anyar mah. Ate kumaha teh? Woi, Jai. Woi, Baru kayak mari dinya. seru ini ke masih. Pengen kegiatan. Udah kan Yan, batu orang, bro awai. Budak band. Awai, Bro. Yana. Oi. Coba nanti itu jeung Harun. Harampang bener ka jeleuna itu, beungeut na kos nu beban. Keloba duit ya kanyawan ku aing ya. Sebenarnya cuaca nanti ya. Run, urut saya boy kumaha Run? Atuh kumaha sih? Keur di luar apa kumaha nya ya? Barang sakit tuh. Tampang-tampang dari luhur nya mah. Atuh Balang- jauh lebih ngarok ge. Henteu mah irit kitu. Oh, tampang-tampang di luhur nya mah tampang balangsak mah ya. Parah sih mah ih kebetulan ge. Ai. Itu Run. Naon? Ngomong naon ya Bewer, ngomong naon. Ya, ngomong naon, padu bae ngomong teh ya. Yang sapat ya Bewer, yang sapat koeng. Iya nyana tadi ngomong. Waduh. Bosnya ngomongkeun aing bae mun aing. Yang ngomongin ini. Tadi bisa ngomongkeun. Tadi bisa ngomongkeun. Emang saruan sih duaan. Itu orang nyana. Run. Poya-poya bae sih yo. Keur loba duit main tadi ajak-ajak. Cona. Tuh, sok aja bae sering salahkeun. Tadi pun secara bisnis motor tembus. Bisa boy. Coba tuh mesen deui. Nya, mulai geuna-geuna urang. Mesen turun. Bukti di dia bukti. Nah, atuh pesen deui tuh. Ih, jangan mesen tadi. Karunya. Oh, sok aja bae sering lempar. Terus aing babaturan nu kos kieu ya. Ketika kayaknya boy tah betul es nama. Aing lapar ya sih. Dah atuh ih lapar mah. Ngaco kemana aing traktir, aing usah gento. Ih, traktir ku Harun. Ya aing deui. Oh, tadi. Aing minta kasih ya. Di Sempang. Woi, lega oge dia proyek. Kalau amat di batunya. Teka pake. Teka pake mah dialaan deh, koy. Hook pan. Adukan aing geus aya nu ieu nya. Ah, ka ditu deh ah. Sugan geusan gawean cokot koy ngadukan deh hook. Woi, kemarin saya kepanggil jeung jelema duaan. Ih, pikaseleun teh mah jelema. Ih, parah. Saha boy? Nyaho ka jelema mah jelema pindahan. Bagus ya, wow banget. Henteu teu au. Babu kabak. Banget mah wow meureun. Ngaranna meureun. Oh, ngaranna teh aing banget mah nyaho ka banget mah. Tadi nanya wow teh banget teh wah. Ya. Ramai kene we gawean lagi atuh. Kedeung bae ah nangguan rehe. Engka dieu lah ah. Sugan bae nu ngariung. Emang kumaha jelemana? Kok sia bisa keselon amat? Aing sih digebugan apa dikumahakeun? Aing geus suruh sabarkeun bae. Aing mah. Aing mah teh dinaonkeun ku nyana. Ngan eta jelema di jeleuna kumaha nya piberlueun. Beulenak pikaseleun pi adateun teh di jeleuna. Pokona sombong kumaha nya bari saka jelema sombong kumaha. Mana tuh nu kemari tuh nu cek aing sombong. Iya. Punten ah, punten. Mangga. Lah, so panona. Nyaho nipu. Ih, Kamari mah pikaseleun jadinya ge. Eta mah lamun kitu mah berarti lain nyana nu belagu. Sia baperan. sama aing kira damal suku mah kesel Wah, banget. aja bae ngahina tuh. Yang disikut Batu mentah sopan bibir. amun misalnya nyana teh permisi sih ho. Aneh. Yang sopan sak itu sopana. Ane tarik deh tapi bibir. Geus geuneuh kitu ge. Terus kumaha ya kumaha? Kamu tadi jelema nu kamari teh. Nu aya di ditu.
Di dia itu. Oh, anu orang diledek teh. Iya nya. Bisa aja dah. Jadi lamun misalkan nggak ada yang cerita kieu mah, jadi anjing conat nu kesel ka sia. Ya, Oh. ih. Aku tuh buka duit mah sama kabeh kalsel boy. Ini maklumi sih. Oh, eh. Anu, jomo baperan. Makanya. Ih. Hujan, hujan.